أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام وإلى حضرته خصوصا نبي الله Khidir alaihi salam balian bin Malkan وإلى حضرته خصوصا Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani قدس الله سره وإلى حضرته خصوصا Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami وإلى حضرته خصوصا Syekh Nawawi bin Umar Tanah Banten وإلى حضرته خصوصا Syekh Khalil Bangkalan Madura Sumailori khususan Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari wa khususan Kyai Haji Ahmad Baqi wa khususan Al-Zailani bin Haji Jarkasi wa khususan Nasr bin radhiyallahu anhum Ghafarallahum dunubahum usulihim wa qurahim bil barakatimul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal bibayanil ajzi halna tetep dina mertelakeun apes anistimalil mai tina makena cai asbabu tayamumi ari pirang-pirang sabab menang tayamum aya jawazihi tegasna menang na tayamum salah satun eta aya tilu ahaduha ari kahijina tina anu tilu Pakdul mai eta eueuhna cai pisafari dina nyanyabaan bila hadari atawa dina di lembur hadir gitu cing di lembur walil musafiri jeung eta tetepikeun anu nyanyabaan arba'atu ahwalin ari opat pirang-pirang tingkah al halatul ula ari tingkah anu kahiji ayat tayaqona eta yen ngayakinkeun jalma anu nyanyabaan teh musafir ada malmai kana eueuhna cai aulahu dina sakurilingna biayakuna kalawan yen bukti musafir bi ba'di romali dina sawarena pirang-pirang leuweung al bawa di tempat kesik Payatayamama mangka tayamum musafir wala yahtaja jang tebutuh musafir ila talabil mai kana neangan cai li annahu karna sanyanya neangan cai wala halatu halna ari Sikolah
kana manasik. Kau mana rujuna nya. Hadhihi ari ieu yakin abasun eta kaitung heureuy. Kamari beres roes nyaritakeun masalah anu wudu haram migawe opat perkara nya. Anu junub haram migawe genep perkara. Anu haid haram migawe 10 perkara. Eta kudu apal di hijina. Satuluina nyaritakeun masalah tayamum. Jadi samemeh urang prak-prakan tayamum berarti kudu apal heula naon wae anu ngameunangkeun urang migawe tayamum gitu maksudna. Ulah ujug-ujug tayamum gitu. Seperti urang dahar naon sababna make dahar? Lapar cenah gitu nya. Lamun tujuan lapar unggul mah jadi ibadah meureun. Dahar ge supaya jadi ibadah kumaha carana? Maka ilmu gitu. Karena aya kalimat ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Surat Al-Baqarah nya dahar. Eta kalimat ya ayuhan nas. Jalma-jalma kabeh jalma titah dahar ku Gusti Allah anu halal jeung nu alus teu cukup ku halal gitu. Nah halal tapi jadi penyakit mah keur naon gitu. Tak dina tayamum oge samemeh urang migawe tayamum teh kudu apal heula sababna. Pangna urang kudu migawe tayamum teh naon? Gitu. Jadi rek migawe naon wae oge urang kudu apal alasana. Naon pang migawe sabab salah. Jadi henteu sakonyong-konyong migawe kudu puguh gitu. Aya dasar-dasarna. Tah dina ieu pasal nyarioskeun pirang-pirang sabab gitu. Kana migawe tayamum. Pangna migawe tayamum teh naon? Gitu. Nah sakadar teh aya cai. Tapi bisa aya, cai aya tapi kudu tayamum gitu kan. Kayak kapayeun aya nih. Lamun mah aya tayamum teh ku sabab henteu ayana cai. Ya, tapi aya cai mah aya tapi urang mah kudu tayamum. Naon alasanna tayamum di dinya teh? Kenayanya. Suruh lama jenaya kitab kasifatu saja nyarioskeun. Nah, ieu pasal mertelakeun apes atau sepi tina make cai. Bisa wae sepi na make cai teh ku aya teu aya cai, bisa wae aya cai mah teu meunang make cai gitu. Di antawisna anu ngajadikeun sababiyahna urang kudu tayamum. Kahiji faqdul mai. Faqdul mai teh nyaeta naon? Teu aya cai.
Apakah mungkin modal di daerah orang di dia kudu tayamum? Mungkin mah bisa wae. Pan orang mah cai geuning balata, nya mungkin sababna aya nu sejen cek tadi ge. Gitu. Jadi migawe tayamum teh aya sababiah karena teu aya cai, bisa wae cai mah aya, tetep orang kudu tayam gitu. Bisa wae. Mantap dengan karena geringnya gitu kan kayak aya gitu. Cek dokter teh lamun mah ya kena cai matak baru gitu. Matak kambuh ya penyakit. Nah, meureun kudu taya. Lain eureun salatna. Keur mah hoream di cara wudu deui gitu. Tayamum. Dua hari kahiji tina tilu perkara anu ngajadikeun sabab-sabab tayamum teh faqdul mai eta nyata ku ayana tayana cai. Bisa pariau pil hadari nah aya cai nama ya mah ku ayana urang keur nyanyabaan nyaba kahiji tempat nu mana eta tempat teh gersang padang pasir cai teh hese nya eta daya cai berenang lamun rek salat kudu tayamum. Awapil hadari atawa cicing di lembur bisa wae cicing di lembur kudu tayamum. Pan ieu cenah aya cai, ya bisa wae cek tadi karena gering ulah kacayan gitu. Anu jelas anu dipayunkeun di dieu nomor kahiji sababiah tayamum teh nyata ku sabab teu ayana cai. Bisa parin dina nyanyabaan jalma anu leuleumpangan walil musafari arba'atu ahwalin jeung eta tetep pikeun jalma anu nyanyabaan arba'atu ahwalin eta 4 pirang-pirang tingkah. Alhalatul ula ari tingkah nu kahiji nyaeta ayat tayaqona eta yen ngayakinkeun jalma nu nyanyabaan ada malmai kana eueuhna cai haulahu dina sakurilingna bi ayakuna kalawan yen bukti eta jalma nu nyanyabaan eta pi badiramlil membawa dina tempat anu teu nu gersang nyaba ya kijaen lempang kijaen musafir eta kijaen nyaba ka tempat anu gersang padang pasir eta kahiji tempat mana eta tempat padang pasir daya pisan tatangkalan daya sumber cai sarta ngayakinkeun eta kijaen anu nyanyabaan yen di eta tempat daya cai nyanyabaan ya cek tadi kan naon ayat tayaqona ada amal mai eta yen ngayakinkeun jalma nu nyaba kana henteu aya cai nyaba ka tempat anu naon padang pasir tandus katanya ya kumaha lamun kitu tah Dake jede ingat karena waktu sholat ningali jam geus waktuna. Geus waktuna karena sholat. Sabab dina tayamum mah ulah wakat tayamum can asup waktu mah. Tayamum mah gitu. Mun da mah ngong adan, nah buru-buru tayamum. Ai wudu mah memeh adannya teu naon. Can asup waktu zuhur ya 11:30 adan urang ka masjid sing ngong we adan terus sholat zuhur teu naon. Lamun tayamum mah kudu geus asup waktu tayamum. Mungkin aya dipayun geura. Ningali kana jamna eta kijat teh geuning sore teh geus asup waktu salat ieu teh.
sedangkan tidak ada tempat aya caya payatayamama maka tayamum we eta jalma anu musafir si jaid ya katanya walayah tajaila talabil mai jeung teu butuh teu kudu cenah teu kudu neangan heula cai teu kudu naon sababna teu kudu neangan cai li annahu karna sanyanyana neangan cai wal halata dina tingkah sikolat hadhil abasun tetep ngayakinkan kana teu ayana cai eta heureuy cenah ukur lihat ongko geus ngayakinkeun di eta tempat aya cai pas rek ngomong waktu sholat neneangan cai capek-capek cenah geus tayamum gitu geus tayamum cenah teu kudu neneangan heula cai dinu kahiji gitu nu kahiji nu nyanyabaan nya dina masalah sepina cai ya nu nyanyabaan lelempangan ke padang pasir gitu ngayakinkeun taya cai ngong waktu salat tayamum aja teu kudu neangan heula da boga awalna ge entas ngayakinkeun wah tempat ieu moal aya cai eta ya sedangkan urang ka mana-mana dikudukeun dasar utama tempat rek dicicingan cai heula rek ngontrak rek naon cik kumaha kamar mandina caina subur teh kitu ka mana-mana ge cai heula kahirupan nah cai itu lebih utama bahan pokok cai mah kebutuhan pokok kan najan boga beas boga naon cai rek kumaha nyangun aja ayeuna lamun eueuh cai rek kumaha nyangun aya teh solusi terakhir gitu nya beas aya tapi teu aya cai sangrai mentak urang kudu loba bersyukur ditempatkeun di tempat anu loba cai eta al halatus saniyatu jeung ari tingkah anu kadua ayu jawija eta yen nyangka jalma nu lelempangan wujudal mai kana ayana cai haulahu dina sakurilingna aya sakuring lelempangan di eta tempat tajwijan kana nyangka qoriban anu deket au ba'idan atawa anu jauh Fahadza mangka ari ieu musafir yajibu eta wajib alaihi ka musafir naon tolabu neanganana cai bila khilafin kalawan teu perbedaan ulama wa yustaratu jeung disyaratkeun kunuhu naon buktina itu neangan cai ba'da duhulil waqti dina sabadana asup waktu li ana tayamuma karena sanyanya tayamum toharatu daruratin eta sososi darurat wala darurata jeung teu kasub darurat ma'al imkani sarta kongang atau bisa susuci imkani toharati bisa susuci bil mai ku cai qabla duhulil waqti dina memeh asup waktu wala yakfihi jeung teu cukup ka musafir talabu naon neangan man jalma lam yazat anu henteu ngidinan ieu musafir lahu ka itu jalma bila khilafin kalawan teu perebutan perbedaan
panjang ieu euy. Wa kayfiyatu jeung ari pertingkahna talabin anganana cai ayu patisa eta yen non nyelidik ya, nyelidik neangan gitu nyelidik musafir rohlahu kana pamondokanana musafir ay maskanahu tegesna pamondokanana musafir li ihtimalin karena ihtimal panyangka ayakuna babayan bukti pirolihi eta tetep dina pamondokanana musafir naon maun cai wa hal nari tu musafir la yasyuru eta teu nyaho musafir Pailam yajid maka henteu manggihan musafir nadhara yaminan maka manggihan musafir mangka ningali musafir kablah katuhu wasimalan jeung ka kencan wa amaman jeung ka hareup wa halpan jeung ka tukang inistawa lamun sarwa rata naon modiu tempatna itu musafir wa haso jeung nangtukeun musafir modia kana tempat al khadrati anu hejo-hejoan katingali wajtimai tayri jeung kumpulna manuk bimazidin kalawan tambah-tambah ihtiyatin hati-hati wa ilam yastawi jeung lamun teu sarwa rata terserah al mawadi' naon tempatna papihi mangka eta tetep dina jawab syaratin tafsilun ari pepertelaanana ina khopa lamun sieun musafir ala nafsihi tasieun mudarat ala nafsi kana awakna musafir aw mali atau hartana musafir wa in qala jeung sandian saeutik ieu harta awitima awitil suami atawa katang tuanana musafir kajil dil mayatatin seperti kulit bangke awin kita ihi atawa non yete atawa pegatna itu musafir anrub kotin pegati baturna musafir au khuruji atawa sieun kaluar waktu salat lawataro dada lamun bulak balik musafir lam yajib maka wajib ataro dudu naon bulak balik liana hadal khaupa karena sanyanyana itu kasihan yubihu eta ngamenangkeun khauf kasihan teh lahu ka musafir at-tayammum kana tayamum panjang euy inda tayakuni nalika ngayakin inda tayakunil main nalika ngayakinkeun kana cai pa inda tawahum mangkari ya opsieun teh tawahum nalika sangka salahna aya cai aula eta leuwih utama wa lam yakhaf jeung lamun teu sieun musafir wajib mangka wajib alaihi ka tu musafir atarododo naon bolak-balik ila hadin kana batasan anu nyusul yal haquku kana eta had naon gausu menta tulungna ropa pirang-pirang babaturan ma'amahu sarta barang harir rupanya
barang-barang babaturan alaihi anu tetep ka itu tuma minatasakhuli halna tetep tina katunggul bisuglihim ku pagaweanana babaturan wa tafawudin jeung ngaguru fi aqwalim dina pirang-pirang ucapanana itu babaturan waya tali pujang beda-beda naon itu dalika hadidjal haqqu bistiwain kalawan ratana ardi ratana bumi tanah watila pihak jeung beda-bedana itu bumi su'udan naonana tinggal lian yang selumek nanjakna wahubutan jeung muduna fa'in kana maka lamun bukti itu tetap mahu sarta musafir rubqatun naon babaturan wajib babangka wajib sualuhum naon mentana ka babaturan ila ayastau ibahum nepi kayen nyumarambahan ya musafir ka robkoh mana robkoh dari luhur tah robkoh baturan awaya diqa atawa nepi kayen rupekna alwaqti non alwaqtu waktu palayabqa maka hentenya saila naon lama yasau angin waktu anu mahi ya ma salat kana salat ala raji jeung sakala anu unggul wakila jeung diomongkeun yastau'ibuhum jeung diomongkeun naon nyumarambahan ana musafir kabaturan wala kharaja jeung sanajan kaluar al waktu non waktu wala yajibu jeung tawajib ayat luba naon nyeun menta atau neangan musafir min kuli tina sakur-sakur sahiji min kuli wahidin tina sakur-sakur sahiji seorang minal robqatin teu babaturanana bi'ainihi kalawan nana seorang bal yakfi balik tak cukup ayuna dia naon jen ngagro lelep yang musafir pihim ka babaturan man mahu ay jalma mahu eta tetap sarta ay jalma na aremaun ari caib iya judu anu loman ya jalma bihi kalawan caib abis tamnihi atawa kalawan ladang nacai tempat nacai wajib bangka wajib aya jemaah naon yentah ngumpulkeun jalma musafir bainahuma di antara ia juju jeung tamnih walau bahasa jeung lamun nganterkeun sanaziluna jalma anu caricing siaqatal kajal ma'adil yatlubu anu neangan lahum itu siaqatul kana ziluna kapau mangka nyukupkeun maka nyukupkeun banget kana itu ya ziluna kuluhum tegatna sakabeh nazil panjang wae itu nomor kedua mah panjangnya diur ngopi lah Chef warag yang sebar jajar tah lima jajar lewat iya warag kene nulisna boga ganjaran ngaji mah nulisna oge depan dina keterangan kayak ngaji mah naharek jadi ajenganana naharek jadi santri atau tukang ngalogat naharek jadi nu ngadengekeun gitu kan naharek tukang nyuguhan gitu mahabah gitu kan asa ulah anu hare-hare we kana pengajian mah gitu hare-hare ngomong ngewa ulah pisan hare-hare oge doraka ngomong ngewa kana ngaji
teh kurang cager suka teh duh. Kudu dilarikan cenah. Kudu dilompatkan tuh. Jadi olo-olo wae nama. Tadi nu kahiji teh tadi teh keur jalma anu nyanyabaan nyapa ka tempat gersang diyakinkeun yen ieu tempat teh cai. Itu. Di padang pasir ya teh tempat teh cai ya. Kondisi nepok ieu mah. Tah ngong we lohor. Tayamum langsung. Teu kudu neneangan heuh. Nah, aya nomor 2. Masih kena cerita nu nyanyabaan. Itu. Halatu saniyatu ari tingkah anu kadua ayu jawija eta yen nyangka jalma nu pusapir kitunya anu tadi mah ngayakinkeun teh aya cai ari aya nama nyanyaban ka ieu tempat nyangka aya cai eta. Wah cenah tempatnya masih aya cai lah kudu naon tuh aya tangkal kai kitu nya gitu. Aya ciri-ciri misalkan ayo jawija eta yen nyangka jalma nu nyanyaban wujudal mai kana ayana cai. Wah disakuling cek pare ulin kadinya ya asep teh ulin kadinya wah cai malese ayeuna mah ngong duhur lah babari abdas malese cai tenang regreg gitu kan. Eta masih kena cerita nu nyanyaban wujudal mai gitu kan nyangka kana ayana cai haulahu dina sakuringna ya tajwijan qoriban kalawan nyangka anu deukeut au baidan atawa anu jauh. Jadi sangka teh deukeut merentah aya tempat katingali tempat kitu masuk aya cai atau di ditu katinggal ka leumpang ge mal setengah jam cenah ada tempat didinya gitu. Disangka kan jodoh tadi kan nyaba ke hiji tempat di mana ada tempat aya cai gitu. Tempatna deukeut katinggalina disangka aya cai teh pada caina mah can nempo caina mah can katingali gitu dah deukeut terus anu katingali rada jauhna oge aya katingali eta pada caina mah can katanya caina mah au baidan atau jauh. Fahaza mangkari ieu musafir. Nah, misalnya udah lempangan anu nyaba teh anu boga panyangka teh tadi. Aya nu hiji mah tadi nomor hiji mah nyangka teu aya cai mutlak. Ari aya nu kadoan nyangka aya cai sabab aya ciri-ciri ngaranna. Yajibu eta wajib alaihi kajama musafir naon tolabu bila khilafin neanganana. Ngong adan neangan atau memang adanya sok neangan teh naon. Da ceritana rek wudu ari wudu mah memang waktu salat teh tenan meunang wudu mah. Beda jeung tayamum prakna tayamum kudu asup heula waktu kan. Tah wajib tah neangan heula eta mah. Eta neangan cai sabab berek abdas. Da tadi teh pertama nyangka aya cai. Aya nomor hiji mah tadi naon nyangka teu aya cai mah langsung we tayamum. Itu. Ari ayeuna mah nyangka ayana cai. Tah maka wajib alaihi kaita jalma nu musafir non tolabu bila khilafin neanganana cai kalawah henteu perebutan ulama taya perbedaan sepakat sadayana lamun kitu mah kudu neangan heula cai. Wa yustaratu jeung disyaratkeun kaunuhu naon kaunuhu buktina neangan. Aya disyaratkeun cenah dina neanganana eta teh naon? Ba'da duhulil waqti. Da can jangka teh kan? Can bukti. Lamun katampo caina mah teh naon memeh waktu salat oge. Dan caina geus katingal. Ari ieu mah kakarek nyangka kakarek panyangka mah kudu naon syaratna
cek dia wayus tarotu jeung disyaratkeun kaunuhu naon buktina dina neangan urang neanganana si Zaid anu nyaba teh ya neanganana teh neangan caina teh kudu ba'da duhulil waktu geus asup waktu di tempat jam wah can duhur euy ngong adan kedeung suara adan hawar-hawar etanya wah geus asup waktu atawa ningali waktu salat 5 menit deui aing geus lewat wah geus asup waktu aya tah kakara neangan cai anu disangka di tempat eta aya cai teh teangan kadinya eta li ana tayamuma karesanya nya tayamum taharatu daruratin eta kasebutkeun susucina bangsa nu darurat gitu. Wala darurata jeung kasebkeun darurat maalim kane sarta kongang nato abisan atau hartul mai susucina ku cai ari bisa mah ku cai atau aya cai teu kaasubutkeun darurat matak anu susucina ku cai mah teu kaasubkeun darurat segala rupa ge lamun teu amun aya cai teu kaasup darurat wah darurat tempat naon haes cai haes kitu nya wah kerki mah yang cahaya yang non gitu eta darurat gitu tah tayamum maka sebutkeun susucina darurat makana kudu asup waktu heula dina neangan caina teh ari aya cai mah atawa aranya ari susucina urang wudu ku cai mah eta teh kasebutkeun darurat susuci lain sesuci darurat cenah eta mah maka qabla duhulil waqti dina memeh asupna waktu aya cai meunang eta das wala yakfihi jeung teu cukup kamu musafir naon talabu neanganana man jalma lam ya'zan anum tengizinan ya musafir lahu ka itu si jalma pas neangan cai waktu sholat ngong geus adan karena sholat adan neangan cai meureun wajib kan cek tadi ge da panyangka awalna nyangka aya cai teh maka wajib neangan cetah teu cukup kamu musafir dina neangan saya teh neangan lajal mah pikeun nyidinan minta izin ka saya minta izin ka saya der we gitu ya cain usaha ya maksud kita atau yang dina neangan nanya minta izin wa kaifiyatul talabi jeung ari pertingkahna neangan cai ayuba desyaitayen nyelidik ya musafir tanya nu lelempangan teh si Zaid nyelidik kula gidi goblok kidieu meureunnya nyelidik roh lahu kana tempatna pamondokana mah tempat cicingna itu jangan lah lamun nyabat teh masep ngagidik ka hiji tempat wah aya cai ya disangka gitu mata kita berarti nyangka aya cai tak selidik heula gitu aya mas kana hut tegasna pamondokanana eta musafir li timalin karena itimalna atawa buah-buahnya panyangka teh buah-buahnya ayakun ayen bukti piralil mai babaya cenah bukti eta tetap dina tempat eta tetap dina pamondokanana atau tempat cicingna eta musafir etanya naon cai disangka mah cai cenah sebenarnya selidik teh tempat cirina aya teh gitu bahwa jeung ari musafir la yasyuru eta tanya musafir pailam yajida maka lamun teu manggihan musafir nadharat nadhara yaminihi ningali disangka teh selidik pan selidik merhatikeun katanya nyelidik tanya apal merenya nyelidik survei gitu survei naon nyelidik teh
Selidik lah. Tingali heula nadara yaminan, ditingali ka belah katuhu. Oh, ini saya cai. Wasimalan, ningali ka belah kenca. Wa amaman jeung kahareup. Wa khalpan jeung ka tukang sakurilingna diperhatikeun diselidik. Itu istewaan lamun sarwa darata katemu sarwa. Muadiuhun naon tempat na itu musafir. Wahasa jeung tangtukeun musafir muadia kana eta tempat ala hadrati anu hejo. Nangtukeun wah itu loba tatangkalan ya. Itu tingali nya tatangkalan teh. Wa istimain jeung kumpulna atana loba manuk, bisa manuk we ngarariung we manuk bisa bisikeun ngarinum, rek cai di dinya gitu. Pan panyangga ngaranna oge. Disangka gitu. Atanan bimazidin kalawan tempat-tempat hati-hati ihtiyatin hati-hati wa ilam yastawil madi wa ilam jeung lamun teu sarwa tadi kenu rata kan aya nu rata mah teu kajauhan ka tempo kan wah itu tempo ka belah wetan ka belah kulon ka belah kidul ka belah kaler kahareup jeung ka tukang moal kaluhur jeung ka handap tempo gitu. Wah iya mah aya tatangkalan mah saya cai gitu Pak. Ada aya mah ya loba manuk. Wah loba manuk kaliber kadari itu di dinding ngarariung katanya berarti aya cai tempat nginum. Bisa gitu tah. Bisa wae gitu. Di eta tempatnya. Wah sajang datang nama musafir mau di al-hadri kana tempat anu hejo nya hejo katingali manuk gitu. Tah itu keur nu rata mah pan katingali ti kajauhan ya rata mah. Ya, anu rata mah. Beda jeung seueur bukit gitu tah, beda. Tempo, rata mah ka tempo. Wa ilam yastawil madi'u jeung lamun teu sarua jeung teu rata, sarua rata madi'u naon eta tempatna. Ya, lokasina teh loba legok. Papihi mangka eta tetep dina neangan eta jawab syarata sulat mertela anana in hapat lamun sieun musafir ala nafsi madarat kana awakna musafir au mali atau karena hartana musafir tempat logo gitu. Aduh lamun diteangan ieu urang mamawa barang bisa anu maling bisa ditinggalkeun neangan dibawa berat eta misalkan nya bisi kumaha we au malihi atawa hartana musafir ada saeutik wain kola sok sadana saeutik gitu di bawah neneangan ka ditu disangka aya cai rek ngudag ka ditu nya neangan cai ieu kumaha itu eta menang dia teh kitu mah tayamum teh eta diperkirakeun gitu wah kecuali mere babaturan tunggu heula engdek kudu lah cek buat orang yang wudu di cenah meureunnan. Wah tuker cenah meureun sakalieuan. Gitu. Awi ti sosi atawa katang tuanana musafir kajedel maiti sapertikeun kulit bangke awin kitahi atawa makena itu musafir ana rubqatin. Itu batur. Non babaturanana itu musafir akhrajan tawasien keluar. Waktin atau kieu enak kan disangka ya cai jadi di plat itu tanya disangka teh cai lamun kurang di teangan beak waktu sholat teh ditanya wah jauh berarti sholat duhur waktu duhur berarti 3 jam lumpang neangan cai 3 jam wah beak waktu sholat gitu dah lamun masa kira-kira neanganana meakeun waktu sholat mending tayamum gitu tayamum law tarazada jeung lamun bulak-balik itu musafir lam yajib mangka henteu wajib tarodun non bulak-balik tah teh kudu neangan geus we da beakeun waktu atuh diteteangan li anal hadzal haupa karena sanyana kasieun yubihu sieun anu ngameunangkeun ya si kasieun lahu kana tayam ka musafir lahu kana lahu ka musafir atayam kana tayam kuaina sieun gitu sok tayamum be. Gitu mun diudag. Kan tadi nyangkan aya cai mimiteun adanya eta tempat teh. Ieu masih kana nu kadua ya. Nyangka aya cai, disangka di ditu aya cai ya. Ngomong we adan.
urang rek ka ditu. Wah, jauh geuninganan cek kitu nya. Jauh geuninganan. Gitu. Lamun leumpang dipere nepi mah. Mun bolak-balik teh ka ditu dibalik deui ka dieu. Gitu. Wah, beak waktu. Waktu salat bakal beak, lamun neangan cai ka ditu ngajugjug lagi kitu. Maka tayamum eta. Gitu. Atau naon lamun urang ka ditu ya parabot barang-barang nu dibawasieun. Kumaha eta tah. Tayamum we. Jadi lain bukti ningali cai tadi mimitina ge nyangka ayana cai gitu. Nyangka mata lamun teu aya beban mah teu aya beban harta teu aya beban ninggalkeun waktu sok we ka ditu urang ada sorangan teu barang bawana naon teangan heula cai gitu. Inda tayakunil main nalika ngayakinkeun kana ayana cai fa inda tawahumi jeung ari sieun nalika sangka salahna ayana cai aula eta leuwih utama maka menangna tayamum gitu. Wa ilam yahab kumaha lamun teu aya sieun teu sieun ya jalma wajaba mangka wajib alaihi kamu sapir naon atara dudu bolak-balik wajib aya teu sieun harta aya nu maling teu sieun sae waktu wah lamun mah ka ditu balik deui ka dieu waktu salat aya keneh mending keneh teangan heula itu ilah hadin ya kana batasna anu nyusul yang batasna anu nyusul yal haqu kana eta batas awi sunnaon menta tulung rukopin pirang-pirang babaturanana kumaha we kitu nya euy pangnungwan kenal harta urang ya urang rek nangan rek cair rek na abdas gitu misalkan gitu minta tulung berarti teu sieun eta mah teu sieun leungit teu kasih teu sieun nya babaturan mah mata sarta barang ari babaturan alai eta tetep anak mah minan tasakhulin tatabatina katungkul lebih sugli karena pagawean anak itu babaturan watapawudin jang ngaguru bi aqwalihim dina pirang-pirang ucapanana itu rupak pirang-pirang babaturan ngobrol lah guruhnya waya talibu jang beda-beda zalika naon itu batasna talhaqo kana di luhur itu nyusul kana batas bistiwa ilardi kalawan datar atau rata bumi nu rata wahtilah pihak jeung beda-beda ya quradan nama-namanya beda-beda itu bumi nu rata eta suudan naonana tanjakanana wa hubutan jeung mudun nanjak mudun sarua apa tempat mah teu anggar tempat ieu mah tempatna ge nanyak mudun eta nu rata mah pan puguh ka tempo itu ieu mah nanyak mudun kata pun lagi jika deket pan mudun mah kata itu teh wah deket saya kata tuh nyok itu nate waduh gitu nah pening jauh gitu nah paing kana maka lamun bukti eta tetep sarta mau sarta musafir eta rob tun naon babaturan wajaba mangka wajib naon sualuhum naon menta kababaturan ila ayastawibahum nepi ka yen nyumarambahna ieu musafir ka rukoh kababaturan awaya diaqal waqti ya nepi ka rupokna naon jadi ari aya naon ari aya nunungwan mah misalkan ajan dia ge nu penting teu meakeun waktu salat we wah teangan we heula teangan heula cai darek salat gitu dan lamun teh mah di teangan ieu baturan aya tanyakeun ka baturan cai teu mun baturan salat bareng wudu meureun mah teh kitu nya aya cenah teh di ditu tuh
Udah ya itu ya saya tungguan heula cenah ieu onta di dieu. Gitu, mun motor gitu. Mau motor atuh cenah bawa we panjalana mudun gitu. Terus sama motornya tah tangan itu cai gitu. Palayam kok maka entekari naon ila maya sauna nanging waktu anu mahi ieu mah salatu kana salat ala roji cekawalan unggul kawalan unggul. Jadi ukuran nanti dina batas waktu lamun sakira-kira ameakeun waktu salat mah nyusulna geus tayamum gitu. Wakila yang diomongkan ya stawium naon nyumarambanana pirang-pirang rupakan wala kharaja jang sanajan keluar waktu non waktu wala yajib anta wajib ayat luba naon yen neanganana tuh untuk wajib neanganana nya bin kulit tena sakur sakman kulit waidin tena sakur kahiji mina robkoti tena babaturan nabi ainihi kalawan terus teka tempo udah pakai kacamata nyasepnya kalawan dat nak sahiji balikti balik tah cukup naon ayu adia naon jentah ngagerok musafir pihim kababaturanana man ma'ahu ari man jalma mahu eta tetap sarta jalma ari cai ya juju anu loman ya jalma bihi kalawan cai abisamni ata kalawan lada tapata cai wajib jeung wajib naon yen dayajman naon yen ngumpulkeun jalma mau sabarebayuna di antarana jeung samin kalau rujuna teka tingali antara iya judu dan lomannya walau bahasa jang lamun nganterkeun saha nazilatun jalma anu carecing ya anter jelema aya nanyakeun gitu. Jadi gitu tuh, aya cai mah anter. Sugan rek naon diantar rek ngising. Kan bae rek ngising ge. Gitu nah. Sarua kamu rek ngising teu bisa tahan. Sajago-jagona jelema ya jalma sakti sep, tapi eta nyeri beuteung mah bisa nahan sep. Ya, nyeri beuteung mah bisa nahan, moal nepi ka adug-adugan otak sok sombong hirupnya. Masuk angin ngerebok ngurus seor itu cenah ongko jago cenah tak asup angin tapi bisa nahan ngerebok itu anter walau bahasa nazil najang lamun nganterkeun sajalma anu caricing eta sikatan kajalma dia tak yatlu ba anu neangan nyuprih cai lahum dan ada syuqah aziluna kapah maka nyukupkan kana anter gitu. Jadi anu kadua mah naon lamun nyangka aya cai wayahna kudu neangan heula kitu lah intina mah kapan aya ciri nyangka ayana cai teh ningali naon nah ningali tatangkalan tah nah ningali naon kita pada cai nama cantan katenyo cai nama can katinggal cai nama cuma biasanya lamun manuk ngarariung gitu loba cai lamun di laut ya nya di laut bawa cai lamun manuk di darinya ngagunung berarti itu loba lauk kan gitu di laut lain nempo lauk nah kan nempo naon nempo cirina manuk resepna lauk mun di darat ya manuk di darinya caricing paninya gersang tapi eta manuk di darinya we ngagerunuk mah teh oh berarti aya sasatuan dari nyawa lobana teh oh berarti aya cai di dinya cai nama teh katempo ngan cirina aya jadi panyangka we nyangka aya cai nah, ketika dur waktu
salat asup neangan heula. Wih, di teteangan teh. Iya efek aya budak angon teh dinya teh keur ngangon domba gitu, Mang. Di mana aya cai keur wudu teh. Tuh cenah di ditu, tuh wajib teteangan tuh, di teteangan teh efek teh eueuh geus garing. Nah, lamun nepi ka meakeun waktu salat moal salat eta we lah tayamum. Halal halatu salisatu wallahu a'lam.